Mangga, Kang. Hah? 5 mohon, 5 tusuk, mangga. Waduh. Nuhun, Kang. Mangga, mohon. Aduh, aing cuman ka dia coba gratis. Aduh, ya Allah, Robi. Nuhun aya. Mang, bayar, Mang. Ngajal mate budak gitu. Aing teh heula. Aya tuh. Nuhun. Bos. Duit aca duitnya. Bayar, tadi kita puluhan. Kumaha? Halo, Bos. Wah, bener, Bos. Pokoknya mah Jumat berkah, Bos. Oh, Bos. Pokoknya, Bos. Sing gede milik ya pokoknya, Bos. Buat bisa dipikeun na euy. Bos, langsung sidik ka motorna euy. Tuh suara maju. Dumuk sia teh suarana bieu kadenge. Sia mau suaraan ripu ceuli teh. Nanti kadang kemarin sakit tuh suara pleng pleng pleng. Bos, beli kopi atuh, udah beli kopi cik. Kopi opat tadi tuh. Kenalan kopi, jam urut. Ayo, buat. Hah? Aing naik waras gitu sih eta beli. Oh, ditanya-tanya ke semua. Aduh, aing bawur. Kita datang ke tenangan enggak? Kalau waras. Pesan sate. Sate, sabar tusuk. Pesan sate. Mohon sabar tusuk. Pesan sate. Sabar tusuk, mangga sate mah seueur. Yo, Mang. Pesan sate 5 tusuk lah. Aing ikut aja Tapi ayam. Tapi ayam, tapi. Mangga pada sapi, kambing, ayam. Nah, Mang. Sate. Allah, Somad. Sok, mau sate gawat. Buat cerita. Bungkus aja bungkus. Berarti pakai sangu lah. Bengkeng pisan atuh nya tukang dagang teh. Oh, warung itu. Oh, warung sate barokah. Supang pemulihan semoga. Itu nanti lapisan sudah tanya. Oh, nya. Wah, tas di mana udah dah? Tujuan naon? Lah, iya. Gimana, Wak? Tas di Penggar. Aduh, lah aing mah keur nitah meuli kopi ka si budak kan meulina opat, punya hoya wadana mah 5. Lah geus kieu setengah nya. Ah, tuh biasa, Wak. Tenang, kalem. Siap. Kali lagi latih si budak teh nya. Buat tinggal lahan mulai nambang lain mulai kopi bang. Mangga, Kang. Hah? 5 mohon, 5 tusuk, mangga. Waduh. Nuhun, Kang. Mana, apa? Aduh, aing cuman ka dia coba gratis. Aduh, ya Allah, Robi. Nuhun aya. Mang, bayar, Mang. Ngajal mate budak gitu. Can mayar, can naon indit we. Ah, bener. Waras moal ya barang beli. Ya, Mang ya. Mana kopi kek? Hah? Kopi. Hah. Kabeneran aya Mang Dadang. Untung uing beunal 5 tusuk Mang Dadang. Lah, aya hiji ewangnya. Tinggal aing udah mah buka piling, aing udah mah. Aing ge bang. Aing mah yang kopi lah budak. Aing mah siapa? Aing mah kita meuli kopi. Aing mah telah beli saja. Tah, pasti ngunahnya. Mantap. Sok gerah rawasan ku Syariah. Heeh. Yo, kurang mah boleh kita mana-mana. KS apa? Kita lagi meuli kopi kayak sate. Ih, sama di Simpang Pemulihan Sumedang. Kopi. Hah? Kopi budak. Kopi. Oh, siapa teh goblok? Kopi jeung rokok teh siapa? Anjing. Dik, yo. Ke mana yo? Ini. Naon? Mantap. Heeh. Aing barang maruah, barang tahu dari mate, mampu. Aing coba. Di mana? Barang dapur. Di mana? Di mana? Wis anjing geus sama aing budal sama. Bisa tah aing. Ayo. Aduh, budak. Iya di Oh iya. si mana hayang meuli naon oge di rumah maruah ku balik. Bae lah. Atuh sayang sama jika. Malu gak tadi dia? Siapa? Di dieu mah maruah. Bos. Aduh, udah kayak gitu moyang dah. Buang ayo udah euy.
Udah, main udah Isi masuk, isi bawa masuk. Angkat, udah bawaan ke Marura. Lu kok majikan aing teh? Dia kayak sapu. Hah? Sapu. Bos. Gila. Ah, majikan aing teh. Dia kayak jolan, dak. Hah? Jolan. Ayo. Oh, betul pot. Wah, bener si Iri. Ya, lagi pemajikan teh. Bener mana dikesangkain euy. Đừng nhanh celengan. Bos, Kalau pas lagi naon masuk pilihan atas atas A, sampai Yuji ayo. Udah sabarahan A. Bos, nah sakit bos. atau dia gua. Atas plastikan yang plastikan. Siap, salah. Dong lami bos. Sangka maneh euy. Bener aing suka teh pelangkok aing suruh pemajikan teh. Hebat aingnya. Hebat. Ya, nya ah pemajikan mas teh. Kamu cuma Bos, enggak salah, bos. nah apa itu pemajikan? Ya nya ah atuh. Oh, Nya ah. Jaga 60-an Yang marura aja. Segitu lobana ieu repot-repot. Ah, yo. Kene bayar aku sa ieu nya. Abi teu bayar ah. Udah, aing teu lah. Ari atuh. Udah. Nuhun. Bos. Ini aca duitnya. bayar tadi 60-an kumaha Halo bos. Wah, bener bos. Pokoknya mah Jumat berkah bos. Bos. Pokoknya bos sing gede milik ya pokoknya mah bos. Buat bisa dipikeun euy. Jumat berkah kumaha sia itu teh penita mayar kali dia kasih aja tadi kita mayar kumaha ieu teh mah kita mayar sia tadi ka ieu mayarna Sae bos. Wah, disangka yo bos aing. jadi aing deulna ya teh aya teh mayaran teh Nyanyi udah mah hebat atuh bos. Jadi lagi juga udah mah udah kasih. ya aing lieur nya geus lele tadi mah teh mayar mah mana weh biar usaha hapisan baru udah kamarana. Nah, si budeg. Dek, kadia dek. Ayo. Tadi heula dek. Batuk aing ngopi. Oh bos teh. Bos, kenaon? Aing batur dek, dia batur dek di dia. Baturan aing ngopi. Baru udah kareueuh ka mana si mana? Naon? Geus di mana? Oh, bener oh bos ieu. Imah dijual. Rek dijual. Kau beneran oh bos. Si Sidik teh butuhan imah. Apa sih Sidik? Ih, aing nanya ka mana di mana? Biar aku tak si Sidik. Mas Sidik geus kawin heueuh. Nara geus kawin mah pamajikan dibawa. Jadi nomor si Sidik teh kudu boga imah. Kau beneran ayeuna oh bos. Eta jual imah. Sayang sabaraha. Aing mah mau ngajual imah. Aing mah nanya mana geus di mana? Murah-murah teuing bos tanya. Tua nih bos. Yuk. Saem kurang bos. Berapa tuh? 50 juta aja. Si goblok. Kita bos aya mah aya empen mah. Kita mending keneh harga sakitu. Dek, sia teh nya kadang-kadang piresepeun, kadang-kadang piambekeun. Aing teh rek ngajak ngopi, rek ngajual imah. Mantep bos. Ari sia kalau ngadon ngajual nawarkeun imah aing. Emang sih ngaran nu pajantan mah bager. Wah, sagalana. Aduh, parah sia mah dek. Ya aing mah sia meuli kopi. Jeung aing hayang ngulang di dieu baturan aing ngomong. Teu sidik nah. Dek. Rek naon lo gerwaci sidik. Bos, si sidik mah motorna euy. Tuh sia tapi maju. Dumuk sia teh suarana bieu kadenge. Sia mah suaraan ripuh ceuli teh. Nanti kadek kemarin sakit tuh sana proeng. Sama milik sia tadi cek aing ge. Bener dik si bos jual imah murah pisan. 50 juta. Sidik ulah didenge gelo. Aing mah rek ngajak ngopi kunaon rek ngajual imah aing. Hebatnya aingnya. Parah anjing. Ya saya ngopi teu. Hah? Saya ngopi teu. Aduh bos. Oh bos mah tunggu tanggung dipulah bos. Terus enak mah enak si sidik dumukeun bae masalah hargana nya eta mah bos. Rep teh teh kumaha bos XM 2M namanya bos. Karep teuing eta mah. Ieu mah bisa bangkrut teu jeung sia mah anjing. Moal bahleng. Sia mah goblok. Ngadon rek ngajak ngopi rek ngajualan banda aing. Ludas atuh banda aing. Hebat ya bos udah. Udah kayak tuh. Hebat bener sia rempang. Mau balik. Bos, hayang lo bakeun tuh. Loba hayang mah. Ngan aing teh jadi rieut. Amprok cucungik si budeg aing rek ngajak ngopi karena rek ngajual imah aing. Sia mah Hebat tuh bos. ya kudu dikumahakeun modal jelema kos kieu cucungikna. Susah tuh dengan sebelum mana ieu.
Loba kene teh hayam, sabaraha hargana? Geus sieudik, harga mah anggar. Aya mah aya mah kieu we daripada ngurikeun si budak. Mun saya tinggal hayamna. Tah, gitu bos, bener. Kitu naon Harga mah saya ayam, imah, anyu batur mah. Harga babaturan bos, kekeluargaan mantap anjing bos ngapa teh. Aing pusing ayo bro, tinggal hayam aing. Ya, ini tentang gitu teh kualitas. Tah, Nah, bos ngebom Ayo, bro, hayam, aing. Iya butuhan hayam. Atau makan meriot nyambung anjing kesungit lieur aing. Sopo. Anjing dasar ngomong jeung budak. Bos, saya kemana? Ternyata bos kamu ada budak aja. Bos, ini sidik mau butuh lima. Lain hayam, budak.